sakit sabodor daripada ulah menjadi cita paruku. Mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo skateboard sakit sabodor. Suka buka gokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Bah, ku naonai nama abah meni asa getol pisan. Aronda unggal putih. Pantes jadi kewajiban atuh mah sebagai warga urang teh ngajaga keamanan lingkungan. Nya alus sih niat nama bah, tapi tuh unggal putih oge atuh bah. Wayahna atuh mah apa abah teh kokolot di kampung ieu teh. Geuning kamari emak nanya ka Hancip Nana, cenah abah mah tara aya di pos ronda. Sok ngaco si Hancip Nana mah sakilang abah getol ke pos ronda pan. Maknya sakitu pos ronda deket, tapi meni abah kudu make motor sagala. Apaan ame babari atuh mah bisa aya bancang pake wuh kalau mengudak bangsat babari lamun aya motor mah. Geus bah ulah loba alesan. Emak teu percaya ka abah teh. Mama teu percaya ka abah. Ngomongna ngaronda, tapi di WA ngabalesna lila. Kunaon? Sinyal. Lain eueuh sinyal mak, tapi naon bah? Tapi eueuh perasaan. Nyawa Neng, ieu teh Neni. Nah, ini asal pangling kitu rek ka mana? Wah, ka mana-mana wa Neng. Amun geus gaya kitu jiga nu rek ini jauh. Hayang we atuh dangdan, lebar make up mun teu dipake teh 10 kan. Ari wa Neng ka mana? Eta geus dikeun manonot, kan kamari karek balik di Saudi. Neni oge hayang panggih jeung manonot teh. Nah, ke oge panggih. Kan manonot tadi ngomong, sono cenah kanu di lembur. Nya atuh da geus lila pisan teu balikna teh. Tadi oge manehna teh ngomong, sono kanu kadaharan nu aya di lembur nu eueuh di Saudi. Kadaharan juga kumaha wa Neng? Ya pan kadaharan di urang mah unik. Model kerupuk nu kuduna digoreng, kalah digodog jadi seblak. Model bakso nu kuduna digodog, kalah digoreng jadi basreng. Kan menyesuaikan ti pemerintah pusat. Nah, kumaha kitu? Jiga kartu keluarga, tapi bentukna surat. Tapi surat izin mengemudi, tapi bentukna kartu. Bah, rek mana geus siap-siap gitu? Poe ayeuna teh abah rek indit ka kota mah. Rek naon ka kota? Pan rek uruskeun BPJS. Nah aku duka kota, tuh di desa we. Nyapan digecet di desa teh, kudu langsung ieu mah diuruskeun di kantor pusat, nu di kota. Yang geus atuh, hati-hati di jalanannya. Nya mah sugan we atuh jam 11 ge beres, lamun diuruskeun di kantor pusat nama. Jadi ke jam 2 teh geus aya di dieu mah. Nya pokona mah lamun abang geus balik di kota, kudu langsung balik ka imahnya. Nya atuh mah pasti abah langsung balik ka imah. Da abah mah apal atuh. Apal naon kitu bah? Mah eti mah jiga pilot. Sanajan teu boga sertifikat penerbangan oge. Maksudna jika pilot kumaha? Lamun keur ambek mampu menerbangkan piring jeung gelas. Teu gawe kakak bos? Gawe atuh ce, ngan kewe rada kurangan lah initna. Nah, ini santai gitu, pan biasa oge, nah mau ngalisuk-isuk kakak bon teh. Kabeneran ce, karek kabari bisa dipelakan jagong. Jadi santai po ayeuna mah. Paingan atuh. Nay, ari ini wawuh teu ka manonot. Nya eta teu apal ce. Ce, ari manonot teh bener gitu mantan pamajikana si Abah baheula. Nya Nay, ngan kamari-kamari mah keur gawe di Saudi, ayeuna keur balik di lembur. Oh, inai mah hayang panggih ce. Hangke oge panggih Nay. Nya, da kumaha tuh da inai mah teu apal, pan inai mah pindahan pi warga sabelah. Nya da inai mah nya pindah. Bener ce, mata inai ngahaja pindah ka dieu teh.
Meri tanah di dieu teh. Ini teh hayang aya kamajuan, hayang beunghar. Ya supaya dianggap jeung dihargaan ku batur. Bener Nay, jadi jelema miskin mah ngomong sakumaha bijak oge. Kadengena siga hitut. Tapi lamun Inai geus beunghar jeung sukses, hitut Inai teh bakal kadenge bijak jeung menginspirasi. Geus sore deui wae ieu teh. Macan bebeunangan di ujang bikin atan. Balik kanan juga nih mah euy. Mau balik ke rumah gue euy. Jon tulungan. Tulungan naon ieu? Si Abah Jon tulungan. Heuh si Abah kunaon nyarita heula ulah waka ceurik kitu kumaha naon? Aya nu jahat ka si Abah. Heeh, terus? Tadi teh si Abah teh init ke kota. Terus cenah rek balik jam 2. Tapi nepikeun ka ayeuna can balik kene Jon. Si Abahna geus di bel, geus di WA. Geus. Tadi teh si Abah teh ngirim voice note. Hah? Cikan kumaha voice note? Iya, kita abah masih di jalan. Sempet sholat gitu. Geus tinggal daguan we. Tapi yang ngirim voice note deui Jon. Naon deui atuh? Buah-buah ti mati euy. Geus kitu teh teu bisa dihubungi deui nomorna Jon. Geus ti. Lamun si Abah geus teu bisa dihubungi deui, berarti naon Jon? Berarti HP si Abah geus laku. Keke Jon. Ieu mah asa aneh Jon. Lamun kuno jahat, ieu motor geus dibawa. Heueuh. Bener na jeung ieu tarap pisan jeung dikunci stang sagala. Yo, skateboard, sketsa bodor. Daripada urang menjadi cita paruku, mending surah seri sunat sendiri babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodor. Suka buka bokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel.